Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kitab ngabahas diantara salah sawios amalan dina Zulhijjah. Salianti urang sadayana saum Arafah atanapi kaping 8 Zulhijjah atanapi atuh sareng kaping 8 tarwiyah 8 Zulhijjah tarwiyah kaping 8 saum Arafah ya. Anu mana kautamianana dihapunten dosa 2 tahun, satahun sateu acana oge satahun satosna, setahun yang sudah lalu, setahun anu bakal datang. Oge diantarana amalan-amalan Zulhijjah teh aya nu disebatkeun netepan salat Zulhijjah. Ieu dina kitab Al-Guniyah karangan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirah. Dina halaman ka-40 halaman 40 hiji jilid kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarona Asy-Syaikh Abdul Barakat an Muhammad bin Abdul Aziz Asy-Syahidi bi isnadihi an Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain an abihi Muhammad bin Ali an abihi an Ali bin Husain Zainil Abidin an abihi Husain bin Ali an abihi Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sanyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh idza dakhala di mana asup naon asyru Zulhijjah yaitu tanggal 10 bulan Zulhijjah fajidu maka kudu sungguh-sungguh anjeun fi taati dina taat Gusti Allah. Fa innaha maka sanyana itu 10 Zulhijjah teh eta ayyamun pirang-pirang dinten fadola parantos gunggulkeun ngutamikeun ha kana itu 10 Zulhijjah saha Allah Ta'ala wa ja'ala jeung ngajantenkeun Gusti Allah hurmata lailiha kana kamuliaan wengian 10 Zulhijjah kahurmatina hariha seperti mulia na siangna 10 Zulhijjah. Faman maka sing sahajalma sholat anu sholat itu si jalma fi lailatin dina peutingan min layalil asyr dina pirang-pirang peutingan 10 Zulhijjah teh. Jadi jalma anu sholat dina peutingan diantara pirang-pirang peutingan 10 Zulhijjah fi sulusil akhir dina sapertilu akhir sabara arba'a rakaatin kana 4 pirang-pirang rakaat yaqra'u maca si jalma fi kulli lailatin dina setiap rakaat teh bil hamdi maca alhamdulillah teh maca al-Fatihah marrotan sakali wal muawwadzataini sareng maca wa a'udzu nyata kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu binnas ya wa yukarriru sareng ngabulak-balik si jalma surat al-ikhlasi kana maca surat al-ikhlas salasan 3 kali wa yaqra'u jeung maca si jalma ayatal kursi kana ayat kursi wa yukarriru sareng ngabulak-balik si jalma zalika kana itu yaqra'u fi kulli rakaatin teh nya kana itu bacaan dina setiap rakaat fi kulli rakaatin dina setiap rakaat fa iza farago di mana geus beres di mana rengse min salatihi tina salatna si jalma rafa'a ngangkatkeun si jalma yadaihi kana dua pandanganna si jalma qala jeung terus ngadoa
maca subhanazil izzati wal jabarut subhanazil qudrati wal malakut subhanallahil hayyil ladzi la yamut la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut subhanallahi rabbil ibad wal bilad walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubaraka ala kulli hal Allahu akbar kabira rabbana jalaluhu wa qudratuhu bikulli makan. Qala ngadahu saha syekh yakni ilmuhu bikulli makan, yakni tegasna ilmuhu ari ilmuna Gusti Allah bikulli makanin kana sakabeh tempat. Sumayad'u tuluy ngadoa eta si jalma teh bima kalawan perkara syaa anu karep anjeun, terus ngadoa sakarep anjeun. fa inna lahu maka sanyana pikeun eta si jalma minal ajri tina ganjaran bi izza iman haja ila baitillah eta kalawan ngabandingan si jalma anu haji ka Baitullah al-Haram eta teh kana tanah haram teh. Jadi seperti jalma anu ibadah haji ke Baitullah tanah haram teh. Wa zara qabrun Nabi sallallahu sareng ziarah si jalma qabrun Nabi sallallahu ka pakuburanna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Jadi jalma anu netepan 4 rakaat ya seperti jalma ibadah haji ka Baitullah nya tanah haram sareng seperti jalmi anu ziarah ka pakuburan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Wa jahada jeung jihad fi sabilillah dina jalan Allah. Walam yas'alu sareng teu menta eta si jalma Allah ka Gusti Allah syai'an kana hiji perkara illa atahu iyahu angin cajaba Allah bakal maparinan kana pamentana si jalma eta nya ya tegasna mah pamentana diijabah ku Allah. Wa in sholaha jeung lamun salat si jalma kana eta salat ya salat rakaat fi kulli lailatin dina setiap peuting min layalil asyr dina pirang-pirang peutingan 10 Zulhijjah. Ahallahullahu ta'ala ahalla maka nempatkeun hu ka eta si jalma saha Allah ta'ala al-firdausal a'la kana surga firdaus anu luhur. Wa maha sareng ngahapus Gusti Allah anhu ti eta si jalma kula sayatin kana sakabeh kaaweunan. Wakila maka diucapkeun lahu ka si jalma istanafa amal mulai amal. Fa in kana wa in fa iza kana maka di mana-mana bukti naon yaumul arafah poe arafah wa sauma sareng puasa si jalma naharoha dina beurangna itu arafah poe arafah wa sholat jeung salat si jalma lailaha dina peutinganna itu arafah. Wada'a sareng ngadoa eta si jalma siman bihadza duai ku ieu doa wa aksara jeung ngalobakeun si jalma tadarrua kana tadarru baina yadaillah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu maka ngadawuh saha Allahu Gusti Allah ya malaikati hai malaikat kaula ishadu saksikeun ku anjeun anni kana sanyana kaula qad ghafartu nyata teman-teman geus ngahampura kaula lahu ka itu si jalma wa asyraqtuhu sareng nyarengkeun kaula ka itu si jalma bil hujjaji ila baiti kalawan pirang-pirang haji ila baiti ka imah kaula alias haji ka Baitullah meunya. Qala maka ngadawuh fatas tabshiru maka terus barungah gitunya sahal malaikatu malaikat bima ku perkara yuti anu maparinan sahallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala zalika kana itu dawuhan Allah teh nya yaqulullahu al abda ka hamba bisolatiku
salatna si abdun wa duai sareng doana itu si abdun. Jadi kesimpulanna para wargi sadayana, jadi dina aya salat Dzulhijjah. Tegas nama jalma anu salat dina peutingan 10 Dzulhijjah itu nya. Saha jalma anu salat dina peutingan dia tina pirang-pirang peutingan 10 Dzulhijjah dina sapertilu akhir. Opat rakaat tina setiap rakaat teh eta maca Fatihahna sakali, terus wal muawwadzatayn maca qul a'udzu bifalaq qul a'udzu binnas ya sakali, wa yukarriru suratul ikhlas sareng maca surat al-ikhlasna 3 kali. Terus wa yaqra'u ayatul kursi terus maca ayat kursi. Jadi sabada 4 rakaat setiap rakaatna teh nyata sabada maca Fatihah, maca qul a'udzu bifalaq qul binnas, di maca qulhu nya surat al-ikhlas 3 kali. Terus maca ayat kursi sakali. Nah eta teh wa yukarriru dzalika fi kulli rakaatin, dibolak-balik setiap rakaat teh macana siga kitu. Fatihah, qul falaq qul binnas, terus maca qulhu 3 kali, terus maca ayat kursi setiap rakaatna teh. Ya, terus fa iza farago di mana tos rengse min salatna si jalma tuluy rafa yadahi, terus sabada salate tuluy ngadoa nya ngangkatkeun dua pandangan. Waqala doana teh kieu macana teh subhanadzil izzati wal jabarut subhanadzil qudrati wal malakut subhanallahil hayyil ladzi la yamut la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut subhanallahi rabbil ibad wal bilad walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubaraka ala kulli hal Allahu akbar kabira rabbana jalla jalaluhu wa qudratuhu bi kulli makan. Sabada kitu ayeuna sumayadu bima syaa tuluy eta jalma teh sabada maca eta doanya tuluy maca we ngadoa doa sakarepna. Eta teh di mana urang ngalaksanakeun kitu teh kauta padilahna teh fa inna lahu makana sanyana teh si jalma teh bakal menang ganjaran anu eta ganjaran teh ngabandingan saperti jalma anu haji ka Baitullah nya tanah haram teh sareng saperti jalmi anu ziarah ka kuburan Nabi Muhammad SAW sareng saperti jalmi anu jihad dina jalan Allah fisabilillah. Lajeng Allah bakal mere naon anu dipentana ku si jalma. Jadi Allah minta ka Gusti Allah di ijabah. Nah kitunya jeung sanyana jalma nu salat dina peutingan 10 Dzulhijjah teh nya maka Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal nempatkeun eta jalma dina surga Firdaus, terus dihampura dosa segala kasalahanana. Maka di mana poe Arafah teh beurangna puasa tuluy peutingna salat nya salat lailaha salat dina peutinganna tuluy wada'a bihada doa tuluy ngadoa ieu teh nya. Maka cek Gusti Allah Subhanahu wa taala he malaikat saksikeun kalau saestuna kaula ngahampura ka eta jalma jeung nyarengkeun eta jalma teh anu haji ka Baitullah kitu. Tah kita cek Gusti Allah he malaikat saksikeun kaula ngahampura dosa manehna jeung ngabarengkeun eta jalma anu saperti haji ka Baitullah. Terus eta teh malaikat teh bararungaheun kusabab kautamaan anu ku Gusti Allah dipaparikeun ka eta jalma itu kusabab salatna sinereng doana. Sakitu para wargi sadayana di antara kautamian amalan dina bulan Dzulhijjah. Salat Dzulhijjah 4 rakaat, setiap rakaatna sabada maca Fatihah sakali, terus qul a'udzu bifalaq qul binnas terus al-ikhlasna 3 kali, terus ayeuna ayat kursi sakali, terus setiap rakaat teh sapertos kitu tuluy ngadoa anu tadi, maka pahalana teh nyata diantarana seperti jalma anu ibadah haji. Terus tadi teh seperti jalma anu ziarah ka pakuburan Kanjeng Nabi Muhammad SAW,
oge dihampura dosana dilebatkeun kana surga Firdaus a'la. Takuk meuli kitu maka mangwangpeung urang sadayana ieu masih kana bulan Dzulhijjah sok manfaatkeun urang netepan ieu. Mudah-mudahan sadaya amal ibadah urang sadayana dina ieu sasih sing aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu kapihatur, mudah-mudahan sing manfaat oge sing tiasa ngamalkeunana. Hapunten anu kasuhun bisi baca lepat dina macana. Ditutup wae ku subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.